Us. Us. Tara-tara kabur. Asa perlu di imah ieu ucing teh. Di dia juga malah. Us. 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 Oh, itu geuning ku si Tarum. Alhamdulillah ya manggih ucing aya alus-alus teuing ya. Tong cerewet maneh. Saya teh leutik-leutik geus kumisan geus kolota. Geus kumisan anak ucing bapakna ieu nya. Belum. Dibawa ucing urangnya. Mana? Eta Ucing saha banyak ucing urang ieu mah. wah dicopot ieu mah. Sok uka aku barang batur. Bat ucing urang ieu mah. Ucing urang, kakara tiru poe di imah urang ieu. Ucing urang. Aduh, ini nyahoanan tuh tempo ka ciri. Rupana ge koneng. Eta urang nang menta ti dulur di Jakarta. Eta teh ucing hibrida. Mana hibrida? Eta. Hibrida mah kalapa. Ieu mah ucing. Heeh. Apaan ucing? Ucingna geus kolot teh dinya anakna keneh. Iya ucing urang, hembe. Cicinya nyahoanan ucing urang ieu mah. Ya, ngaran-ngaran aya di tempat urang, ieu aya di imah urang. Berarti bang urang nya nyahoanan ngaku-ngaku. Aku Ucing. barang batur. Sok tanyakeun ka ucingna. Pabuh teh jeung si itu. Bajakeun. Cicing bira. Ucing Yus. Beureun ngawuheun ka ieu. Nyawuheun atuh. Saha eta? Sok ngomong. Lamun bener, aduh, anu isa meureun ngomong, masa teu ngomong ya teu wawukeun. Cing, Ya, ngomong atuh sia. Ngomong. oh, nya percaya. Berarti Aing lain. mah curiga. Curiga kumaha? Di pangaruhan kumaha ucing urang. Nah, di pangaruhan kitu kumaha? Eta nepi ka teu wawuheun ka urang. Lah lain di pangaruhan ucing anu unget. Maneh mah kitu wae. Mana masuk musingkeun unggal pangi aing rudet lah. Anu masalah ucing kamari, masalah cau sagala bendong. Kan ieu mah ucing urang, Rum. Nah, aing meureun sok taros ku enceng di dinya. Iya ucing urang barek di bawah. Cicing lain nya nyahoanan ah. Padahal nawuheun ngomong tuh cing kalah gelisah. Nya. Tuh ka urang pokona ge. Teu wawuheun sote aing mah curiga di pangaruhan di omongan kumaha. Pangaruhan. Di parab naon sok sia ieu. Nah di parapan batu lain ucing nu ius. Sabab Iya. ieu Ucing urang ieu geus puguh rek dibawa hembeu ka dieu. cicing. Ieu mah ucing urang ayana ge di imah urang. Da ka ius teu wawuheun. Sabab ieu aya di imah urang, berarti ieu ucing anu kuring nu tarum lain nu ius. Langsung ucingkeun batu cicing ieu. Udah kegeula naon maksudna maneh? Kapan Padahal ucing urang aya di imah maneh. heeh. Jadi ucing nu maneh. Nya sagala ge nu aya di urang mah, nu aya supaya imah mah berarti nu urang. Oh, jadi ieu mah libikeun. Moal Padahal atuh. aya di imah maneh. Heeh, berarti nu urang. Oh, nya atuh ari geus kitu mah. Ah, gitu. Nah, kan urang oge rek ngabejaan meureun. Simpul kasih Ari kitu mah konsepna bacaan naon. engkop ucing, kan urang rek ngabejaan. Tah pamajikan maneh oge ayeuna teh keur ulin di imah urang. Gitu. Assalamualaikum. Terus Assalamualaikum. kayak heula. Ucing di dieu kok bae. Pamajikan Tarum aya di ius. Ius jadi sadar kayak ucing ku urang. Aduh. Bade tukeran pamajikan pada aya di imah manehna. Ucing ku urang, pamajikan urang ku ius. Wah, cilaka ieu mun kitu mah. Berarti pamajikan ek ditukeran jeung ucing. Sasapaan teh moal ieu. Yus, hey, Yus, hey, Yus, hey, Naon? ya ucing, ya Naon? ucing, kok bae ucing mah, mere, kurang baik nyokot majikan kok ucing mah, majikan aja beda, ya, aduh.